ulah sok itu Nur mun nyepelekeun pisan make jeung nanyakeun eudeup meuli atawa nganjuk. Nur, Nur, urang dek meuli. Beli naon, Cek? Ari endog sakilo sabaraha? 28.000. Ari minyak kalapa sabaraha saleter? 18.000. Kita ge kumaha merek? Ari gula bodas sakilo sabaraha? Mun gula bodas mah 18.000 sakilo. Ayo ece dek meuli atawa nganjuk. Ulah sok itu Nur, mun nyepelekeun pisan, make jeung nanyakeun eudeup meuli atawa nganjuk. Urang mah nanya hungkul Cek, cuai ngambek. Nya amek lah, mun nyepelekeun pisan ka urang teh. Suudon deui. Ngesok atuh, dek meuli minyak, dek meuli endog atau gula bodas. Meuli uyah we Nur. Uyah? Uyah Nur. Make jeung bengong kitu maneh mah. Lain kitu Cek, kan tadi teh nu ditanyakeun teh endog, minyak, gula bodas. Nah anu dibeli teh uyah. Nya atuh kumaha urang we, da anu dek meuli-meuli urang, ulah sok ngatur, ngarti teu, pembeli mah adalah raja. Nah atuh kalahah nanya-nanya harga. Emang teu meunang nanyakeun? Meunang atuh Cek, sok atuh dek meuli uyah badag atau uyah lembut. Sabungkusna 3.000. Wow. Uyah lembut we Nur, 2 bungkus. Ya uyahna jadi 6.000 2 bungkus. Ayo atuh. Naon ieu? Nya duit lah. Kan urang menang hadiah dina cangkang kopi 10.000. Ieu harga uyah 6.000. Urang dibelikeun ieu kana jajanan 2.000 nya. Jadi pas 10.000. Pas kan? Modus. Nis. Lagu lama. Aduh. Ka warung si Menur Ninyuh emih make cengek make endog. Ngeunah. Tengah poh ieu mah euy. Meuli, Nur. Meuli. Nis, balanja oge ka si Nur. Kamana si Nur digero-gero teh bijil-bijil. Ciga nama digeukepan ka si Papi di kamar, matana teh bijil-bijil. Nya, saprakaya si Papi jarang keluar, sedotan lele dumbo. Mata kicing we ayo di kamar. Naon maneh jarang serikeun urang? Nis, lain dek meuli, sok we maneh ti heula, bae urang mangke. Dek meuli naon maneh Nis? Meuli endog 2, mie 2, geus sakitu. Ya, kela atuh, mana duitna? Aduh, kemana ya tadi mana aya duit teh? Nah, modus. Nis. Lagu lama. Aduh, Nur, duitna geuningan. Ulah ngabohong, emang manehna teu mawa duit. Lamun ngabohong, moal diberi nganjuk. Emang teu mawa duit, Nur. Meunang pan mun urang nganjuk. Maneh poe ayeuna mah katemponna meni geulis pisan. Rayuan gombal. Takna ari dek nganjuk ulah ngomong meuli, pan urang kecewa ngaladanganna. Poe ayeuna we hungkul, urang isuk sore dibayar. Isuk sore dibayar, tungtung mah teu dibayar-bayar. Nyangga satu Nur, nuhunnya. Tadi tempok gitu, iya aya pengumuman. Emang aya pengumuman naon Nur? Poe ayeuna kontan, isuk mayar. Aja dek meuli naon? Mau jadi percuma. Ayeuna meuli, aing isuk kudu mayar hutang. Hoyam teuing. Subscribe, like, dan share